Eta geus ngalawi teh. Lain butuh awi ning cekeng ke manawi menawi aya duit tiis cekeng butuh terek nginjem keur ngubaran budak cedek cager. Anu jang pager kumaha? Yo ayeuna mah alhamdulillah aya nu nulungan ti hamba Allah, aya anu ngabagi-bagi duit di lemur teh. Di mana euy? Di lemur. Anjir kabeneran. Lain euy eta nu ngabagi-bagi duit loba duitna. Loba. Anjir, aya keneh kitu euy ayeuna. Geus tutup meureunnan. Wah, tong sok kitu aya pirizkion teh euy make ditutup-tutup kitu jiga nu ulah kapilu. Lain kieu euy naon cenah syaratna? Ada we syaratna. Nah, urang rek nganyang euy ka ditu milu ka Mang Eman. Rek naon? Rek silaturahmi we heubeul teh ka Mang Eman aing. Apa? Lain kitu. Da gua eta bejaan urang euy kade tong ninggalkeun urang rek milu rek beberes heula ieu ngome-ngome eta euy rek marabeula domba da gua nya. Keneng ke aing marab domba mana mah tuh. Rek balik entong dang mun ngopi di ditu jeung ngarokok nya urang teh geus heubeul euy teu pangi jeung di ditu jeung balad Mang Eman. Jong we parab domba rek balik. Jeung Mang Sarip euy teu lila can pangi. Entong jung we parab domba rek balik. Lain milu. Entong jung parab domba. Ka itu jung parab domba.